Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswanya tiasa patepang dangu deui sareng simkuring kang pilih dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda masih dina judul Sakalingga Jawara Pilih Tanding anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Kang Asep pun di Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu sakumaha anu kantos di Bandungan para wargi sadaya dina jujutan hanca carita anu katunda bedaran kang pilih kasapih kuanci dina mangsa pedarkeun kayaan Sakalingga anu mana harita nuju tarung jeung hiji begal nyaeta di tengah leuweung eta hanca teh nya samala harita begalna tos keuna kutotokan Sakalingganya sumangga mitra ambeh teu nyangkolong kana waktos urang useurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu Ki Balung alias begal teh ukur molotot ka Sakalingga atena panas amarah kagugudug teu kawadahan tapi da geus kitu kanyataanana dirina teu bisa nandingan kahebatan Sakalingga pok Sakalingga nyarita deui Sok pikeun deui eta barang-barang teh anu bogana. Awas mun coba-coba ngabangkang teu nurut kana parentah aing sabab aing tara ngahirupan ka manusia anu wangkelang jiga sia. Sakalingga nyaritana jadi kasar jeung gariha asa teu penting ngomong lemes atawa adab oge ka manusia jahat jiga kitu mah itu ceuk pamikirna Sakalingga. Jung Ki Balung cengkat kok nyarita rada leuleuy. Kuring janji ore kabangkang kana naon anu dicaritakeun ku anjeun tadi. Kuring rumah saya le jajateun ku anjeun. Ieu Ki Balung najan era-era oge manehna ngaku kana kaelehanana ku Sakalingga. Alus atuh ari kitu mah. Og tadi nyarita kitu teh meureun kuring moal nepi ka kudu nibantuin leungeun kasar ka anjeun. Cacap nyarita kitu blesat duk duk duk. Suara mo Sakalingga ngablesat ngabebaskeun totokan dina badan Ki Balung. Saharita Ki Balung jadi pulih deui. Wakna teu kaku jiga tadi pok Sakalingga nyarita deui. Sok pikeun barang-barang anu tadi teh kanyobogana. Ki Balung teu nembalan terus manehna ngasongkeun buntelan jeung kanjut kundang wadah duit ka Raden Wardana anu tadi gawe nangan olohok pengong mata si beuteun. Karasa kaget kana kajadian nu lumangsung hareupeunana. Ki Balung teu baca carita deui sanggeusna nyerahkeun deui barang-barang anu Raden Wardana mah jadi tepuguh cicing tungtungna teh. Tapi Sakalingga nu harita nyarita deui ditujukeun ka Ki Balung. Jug ayeuna mah geura indi ti ieu patempatan. Eureunan lampah jahat teh. Sabab lamun hiji waktu kuring manggihan anjeun keur bebegal deui, oyahna ku kuring moal dibere ampun. Ki Balung ngukur unggeuk bari jeung sabenerna dina jero hatena mah ngagremet keun siah aya rasa ngunek-unek ka Sakalingga antukna Ki Balung ngaleos ti hareupeun Sakalingga saterusna Sakalingga nyampeurkeun ka Raden Wardana pok nyarita. Ari akang keur naon atuh cicing jejio? Ngahaja wae atawa ngadon ngaliwat. Raden Wardana langsung rengkuh
puguh ka Sakalingga. Sanajan umurna sahandapeun ge da puguh ku manehna kasaksian sakumaha kahebatan ilmu Sakalingga. Lian ti eta Sakalingga geus nyalametkeun jiwa jeung pandana tina leungeun jahat Ki Balung. Pok Raden Wardana teh nembalan. Akang teh keroro handapeun tangkal. Geus biasa sok ngadon lelempangan bari ngajag-jagkeun suku. Di imah bosen cicing wae. Teu kanyahoan ujug-ujug aya jelema eta nyampeurkeun bari ngancam rek maehan. Nya kapaksa sakabeh babawan akang dipasrahkeun. Hayang salamat. Ah kitu. Mending balik we ayeuna mah Kang. Ariwang lumampah sosoranganan ka tempat nu hara-haraeun jiga kieu mah. Sok loba begal. Ulah jauh-jauh teuing teh lembur ulin mah. Ceuk Sakalingga bari neuteup ka Raden Wardana. Nya Jang. Atuh nuhun pisan. Ujang geus nulungan ka Akang. Yeuna oge Akang rek pulang ka lembur. Tanggeus pamitan bari sababaraha kali nganuhunkeun ka Sakalingga. Leos we Raden Wardana ngaleos di hareupeun Sakalingga. Sakalingga oge saterusna mah indit ninggalkeun tempat eta. Rek neruskeun deui lalampahanana. Mitra kaum dangu lempangna sakapeung di barung bari jeung jojorelatahan. Kebelesatan metakeun ilmu ngahapangkeun badana. Sakiceup oge jirimna geus jauh di tempat tadi. Barang Sakalingga keur aya di setengahing lalampahan. Kadenge ku Sakalingga di luhureunna aya sora heulang ruyuk. Bisada menipating garelik, sorana tarik pisan. Sakalingga tanggah kaluhur, katingali ku manehna di luhur aya 3 heulang ruyuk, nu keur pating kaya paki berbari terus disarada. Sakalingga henteu katarik ku ayana eta 3 heulang teh. Teu aneh atuh. Di tempat-tempat jiga kitu mah pasti loba heulang oge. Sabab ngaran-ngaran di leuweung pastina oge keur nareangan mangsa beureun. Antukna Sakalingga nuluykeun deui lempangna jiga tadi. Tapi karek oge meunang sababaraha lengkah. Belesat, belesat, belesat. Di hareupeun Sakalingga katingali aya 3 cahaya anu ngabelesat ka luhur. Cerep cerep cerep. Eta anu mangrupakeun 3 cahaya teh si horeng anak panah atawa 3 jamparing anu dilempangkeun tina gondewana. Nu narik perhatian Sakalingga mah eta jamparing 3 keuna pisan kana heulang anu keur hiber luhureun Sakalingga. Kayapak, kayapak, kayapak. Eta 3 heulang pating kayapak nyirorot ka handap. Saterusna niban kana lemah dina kayaan geus parae. Masing-masing beheungna keuna ku jamparing anu 3 tea. Sakalingga gogodeg muji ka jalma anu geus ngalakukeun hal hebat jiga kitu. Dalamun jelema atah-atah mah mohalan bisa manah atawa mentang heulang dina kayaan terhiber bari satilu-tilu sakaligus. Nembak manuk nu keur cicing dina dahan oge aya meleset apanan. Sakalingga ngagancangkeun di lengkahna buru ka tempat asalna jamparing anu ngablesat turkeuna kana 3 heulang teh. Sabab tadi ku Sakalingga katempo tempat ngablesatna eta jamparing. Barang serog katingali ku Sakalingga di hareupeunana aya saurang lalaki ngora. Umurna paling oge karek 20 tahunan leuwih.
Eta jalma teh mibanda rupa anu kasep jeung pangawakan Bambang Sembada. Pakaianana ginding jiga turunan menak. Dina leungeun katuhu nyeklan gondewa, sedengkeun leungeun kencanakeun ngusapan gadona. Sorot panona seukeut naker lir ibarat sorot mata heulang ruyuk nu keur ngincer mangsa. Sajongjongan sakalingga merhatikeun ka eta jalma, terus ngalengkah leuwih deukeut kalawan dibarengan ku manggut ka eta jalma. Pok sakalingga nyarita. Hebat pisan. Moal aya nu bisa nandingan kana kaliheyan mentangkeun panah sakaligus keuna pisan kana sasaran. Parijung sasarana manuk helang satilu-tilu anu keur hariber. Sakalingga muji ka eta jalma. Eta jalma ukur ngareret ku juru panon. Terus miceun beungeut ningali ka tempat lain. Jelas eta jalma mibanda sifat angkuh tur sombong dina dirina. Manehna teu hayang mirosea kana omongan sakalingga. Tapi bari jeung teu ngareret-reret acan ka sakalingga, pok eta jalma nyarita. Saha maneh teh budak? Keur naon aya di dieu? Sakalingga manggut deui bari pok nembalan. Aran kuring nu kacala sakalingga. Kuring mah keur kieu we ngalalanan nyangan pangalaman hirup. Sakalingga ngajelaskeun anu sajalantrahna ka eta jalma. Teu nyarita deui eta jalma teh. Asa teu penting meureun ceuk pikirna ngomong jeung budak bolon mah. Keur kitu yak. Di luhur kadenge sora manuk gagak. Sakalingga tanggah katingali ku manehna aya manuk gagak satilu-tilu keur nyuruwuk kiber di luhureun sirahna. Belesat cerep. Ngan sakilat eta manuk gagak anu tilu teh geus nguyupuk ragrag hareupeun sakalingga. Palebah masing-masing beheungna nancep panah anu tadi dipentangkeun ku jalma anu harita masih ngajega di tempatna. Sakalingga nepi ka colohok, manehna bener-bener muji kana katapisan mentangkeun jamparigna ka eta jalma. Pok deui sakalingga nyarita. Wow, bener-bener hebat pisan ieu mah. Kuring mah boro-boro mentang manuk anu keur hiber bari tilu sakaligus. Mentang manuk anu keur nencle dina dahan oge cantang teu beunang. Deuk sakalingga terus-terusan muji kana katapisan kalempagkeun panahna eta jalma. Dipuji-puji kitu mah eta jalma teh katempo irungna jadi rebeh. Rada teu angkuh teuing ayeuna mah sikepna oge. Sanggeus merhatikeun jeung nelek-nelek kana beungeut sakalingga, pok eta jalma nyarita. Lamun maneh butuh maju bawa tiluanana eta manuk gagak anu geus kapanah teh. Bawa balik ka indung bapa maneh. Pokna kalawan sorot panona anu teu pati mirosea ka sakalingga. Atuh nuhun pisan Akang. Anda kuring mah teu boga imah, teu boga indung bapa. Kuring mah keur ngalalana. Jadi asa teu butuh kuno kitu. Jaba deui dah teu nyaho nyahangonya atawa henteu daging manuk nu kitu teh. Deuk sakalingga nolak secara lemes. Kadenge caritaan kitu ti sakalingga, eta jalma ngadadak robah paroman beungeutna. Jiga anu kasinggung hatena ku sakalingga. Ari jadi budak ulah sok diajar nolak kana kahadian batur. Artina si laing teu bisa ngahargaan kana kahadian dewek. Sok bawa ka itu. Nyarita kituna teh dibarung ku bari nyentak sagala. Sakalingga gancang manggut bari ngarengkepkeun dua dampa leungeunna hareupeun dada tanda ngahurmat. Pok nyarita.
Sakali doi hatur punten Kang. Lain nolak kana kahadian atawa nampi kana rejeki. Anda kerenaon atuh. Cuk tadi ge kuring mah teu ngabutuhkeun. Ceuk sakalingga tandes. Nya teu nanaon ari pamadegan maneh jika kitu mah. Nganda lamun ceuk pamikir kuring leuwih hade ditarima we heula aya jelema anu nyieun kahadian mah. Ari geus ditarima onamat rek dipikeun oge teu nanaon. Asal ulah hareupeun kuring. Tah kitu supaya teu nyinggung kana hate anu merena. Pokna bangun anu maido ka sakalingga. Ari sakalingga sajongjongan mah jadi ngahuleng. Dipikir-pikir aya benerna ceritaan eta jalma teh. Tah heueuh moal hese atuh harima we heula. Engke mah geus eueuh anu merena rek dipikeun deui oge teu jadi soal. Mikir kadinya pok sakalingga nyarita. Nya atuh ari kitu mah kuring daek narima. Ieukeun atuh. Itu nate bari namprakeun dampaleungeuna ka hareupeun eta jalma. Lah kadongdo rahasia. Geus kanyahoan kitu mah ku dewe ke moal dibikeun. Tempalna bari ngasupkeun manuk hasil buburuna kana endong anu ditalikeun kana cangkengna. Sakalingga teu nyarita deui. Manehna ukur ngajanteng bari nempokeun eta jalma anu mimiti mentangkeun deui. Jam paringna kaluhur. Nu harita kaperengan aya deui manuk heulang keur hiber luhureun maranehna. Syet cep kayapak. Eta heulang kontan kayapak ka handap. Kalebah beuteungna beunang katiru ku panah anu dipentangkeun ku eta jalma. Sakalingga nepi ka surak bari keprok muji kana kecepatan anu dipibanda ku eta jalma. Ore, hebat pisan ieu mah. Moal aya nu bisaeun batur mah jiga kitu. Tapi eta lalaki teh geus teu mirosea kana pamuji sakalingga. Teu kareret-reret acan ka sakalingga teh. Saterusna leungeunna nyabut deui panah nu digantelkeun dina tonggongna. Belesat, set. Panah dina gondewana ngabelesat deui ka luhur. Rek mentang manuk gagak anu keur hiber di luhureunana. Trak. Laju anak panah atawa jamparingna kandeg di tengah jalan. Sabab aya sababaraha batu leutik anu teu kanyahoan di mana datangna nyaho-nyaho geus pating beletrak ngahalangan panah. Tapi ka eta panah teh potong jadi dua. Sedengkeun manuk gagak nu diincerna mah geus hiber jauh naker. Si lalaki jadi ngarenjang kaget. Tapi acan oge leler kakagetna kadenge aya sora anu nyarita disakiduleun manehna. Ulah sok nandasa makhluk anu teu boga dosa. Dasar ruas satoge hayangeun hirup. Lamun butuh keur dahareun mah sacukupna we ulah boga niat tumpur ludeuskeun. Si lalaki rurat reret nempuan di mana datangna eta sora. Bari jeung hate anu ambek pok manehna nyarita di barung ku sesentak. Saha sia? Rek naon pipilueun kana urusan aing. Hayo keluar tembongkeun diri sia. Kituna teh bari menerkeun deui panahna kana gondewa. Siap pikeun dipentangkeun. Corelat jeleng jelegedeug. Ya hareupeunana nyaho-nyaho geus kajega. Saurang awewe anu mibanda rupa anu geulis turan cunit. Pukna hideung meles. Rumbai nutupan bujurna. Panona cureleuk jiga bentang kaberangan. Alis ngajeler paeh gadona ndog sapotong. Bibirna ngadaun seureuh jeung rupa-rupa deui we pokona mah. Si lalaki anu tadi rek ambek oge jadi mundur deui. Rasa kasima ku kageulisan eta awewe. Sedengkeun ari sakalingga mah ukur ningali we. Teu aneh teu sing pikeun sakalingga mah.
ningali awewe anu mibanda rupa geulis, ningali awewe anu mibanda rupa geulis juga kitu teh ongkohanan dari sakalinga mah kasebut acan dewasa, jadi acan aya rasa nanaon ningali awewe geulis kitu ge. Si lalaki jadi rengkuh ka eta awewe. Ok manehna nyarita di barung ku manggut bangun anu ngarasa ajrih. Dupi nyai teh saha teh ya? Sareng nuju naon aya di dieu? Okna bari nyerengeh gumasep hayang kataksir. Teu perlu nyaho ngaran kuring. Keur kuring moal gagabah mere nyaho ngaran anu sejen. Cenah cikepna bangun anu sombong naker. Ulah galak kitu nyai. Bisi babari kolot. Oh nya ngaran akang anu katelah wijaksana. Ceuk si lalaki bari ngawanohkeun nyebut ngaranna. Cih. Teu hayang nyaho jeung teu penting ke diri kuring mah. Nyahokeun ngaran anjeun. Dasar lalaki irung belang teu kaop nenjo awewe. Pikeun diri si Dewi Kantil morek gampang karayu ku lalaki jiga anjeun. Oh, jadi ngaran nyai teh Dewi Kantil. Aduh, surup jeung rupana anu geulis tur manis atuh. Tembal eta lalaki anu ngaran wijaksana bari ditungtungan ku ngahehe. Eta awewe nu kalepasan nyebutkeun ngaranna tadi jadi beuki mandelik padona. Beungeutna jadi beureum. Setan sia ngahajahkeun ngarayu ka aing. Aling nyaringkas sia ka ditu. Ari sia keur naon deui leutik-leutik ngajedog di dieu. Ceuk Dewi Kantil panonna molotot ka sakalingga. Sakalingga teu nembalan, luk weh tungkul api-api teu nempo ka Dewi Kantil. Pok deui lalaki anu ngakukeun ngaran wijaksana nyarita. Sabar, sabar. Sok teu pupuguh kitu nyai mah. Teu gugur teu angin, ujug-ujug nafsu bari nyarita kasar. Aya naon atuh sabenerna ieu teh? Ontong loba tatanya sia. Yah. Dewi Kantil jiga nu kasurupan. Dewi Kantil langsung narajang. Dengan katuhunan nu nyekelan bedog leutik nyemprung rek ngarojok beuteung si wijaksana. Tapi si wijaksana teu geumpeur. Manehna ukur ngagiwarkeun padana kagigir plos. Sabetan bedog leutik nu aya dina cepengan leungeun Dewi Kantil ngeplos ngakan tepat kosong. Belesat di bedog Dewi Kantil ngablesat rek nyabet dada. Jileung badan si wijaksana ngajol ka tukang. Plos deui sabetan bedog Dewi Kantil teh pikeun anu kadua kalina ngaplos deui wae. Untuk nama Dewi Kantil jadi keheul ngarasa lawana ngaheureuykeun ka manehna bari jeung ngahegak pok manehna nyarita. Ontong ukur babalencetan wae sia. Ayo kaluarkeun pangabisa sia teh. Si wijaksana ukur mesem pok nyarita kalawan tenang. Sabar. Lantaran waktunya pih alatan bangsa bisa mitra cak ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajeng geudinya. Atunhun kedan naon rupi peratosana wilujeng katun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.